adalah rebo akhir dina bulan Safar. Eueuh pangaruh dek akhir dek awal ge urang mah biasa bae. Ngan ba'dul arifin min ahlil kasyfi wa tamkin nyaritakeun bahwa yunzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun panyakit jumlahna 320.000 penyakit, 320 kebahayaan diturunkeunna wa kullu zalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Diturunkeunna malam Rebo datang ke poe Rebo anu akhir tina bulan Safar. Kitulah cek ba'dul arifin geus poe eta teh atuh fayaqulu zalikal yaum as'aba ayyamis sana. Pangeri-ngerina poe Rebo akhir dina bulan Safar teh sing hade mangka nimpa Safar eta teh tahun baru. Kurang kepengaruhan ku Yahudi, kepengaruhan ku Kristen. Si Hanafi milu tahun baru, Junaid milu tahun baru, Masya Allah. Syafi'i milu Natal. Iya sing harade jah ismu Nasrani geus luar biasa di urang. Mimiti trompet lain ngadoa trompet eta kan isme Nasrani. Anak urang mamawa ka imah urang. Urang gimana sih eta? Nang meuli di mana? Itu di jalan di warung loba. Maka bisa maling. Lain meuli. Lain. Coba ka dia abah mencek abah niup. Dia harus jita abah tolol. Suga teh dek nyarekan. Dia harus. Aya gana nu leuwih gede. Abah bloon yang menugos ge. Sulah ceng gitunya ieu mah ulah dibudayakeun kos kieu mah budaya batur urang mah ngadoa. Hiji haju urang milu tahun baruan make kukuncung. Make kope aku kuncung kos koki gitu. Eta budaya Kristen. Dina Natal make ala kopiah Kristen, beber Yahudi jeung Kristen. Di Indonesia mah malah dianjurkeun Natal bersama. Pemerintah menganjurkan malah dipimpin ku presiden jeung wakil Natal bersama. Gerak paraeh bae gerak sararia ge. Kanyahoan ke belum dibelum. Urang ulah mimilu nu kos kararitu. Urang mangadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta salamet ieu kumboy Rebo akhir pas pisan tahun baru. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a rakaatin sahaja nu salat dina poe Rebo kasan 4 rakaat ulah make tahiyat. Yukrau fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah aya khusus babacaanana rakaat awal, rakaat kedua, rakaat katilu, rakaat kaopat. Eta mah dilakukeun ku jelema-jelema khusus anu meunang ijazah ti guruna. Teu meunang disebar luaskeun sebab eta mah salat penuh ku tadarru
aya ba'da ruku doa nanaon, ke ruku doa nanaon, sujud doa nanaon. Jadi aya khusus doa baliat. Etalah ahli-ahli thariqah nu sok ngalaksanakeun salat rebo kasar. Aya kaifiat khusus lain sa salat-salatna, suratna khusus, doana keur ruku, keur intidal, keur sujud, keur julus, aya doa khusus nu dimimitian ku Allahumma syrif annal balaa wal waba. Terus unggal ruku lain deui, sujud lain deui. Lain jang kepentingan sorangan, ba'dul arifin mah jang umat supaya saralamu, supaya ulah aya halangan geus beusi manu mantak dibahas deui, beusi di lembur urang aya nu ngajakan salat rebo kasan ulah milu. Antepkeun bae nyana urang ngomong ulah, ngalarang ulah, ngan milu ge. Ieu kebenaran jeung kiai. Itu kebenaran boro-boro salat rebo kasan 2 ge tilok. Itu emang sia mah serba kebenaran bae. Asal ditita ulah bae ibadah nuhun. Insyaallah. Nuhun kiai lah pokoknya. Hadena ge ngaji cekeun. Geus ieu mah ulah yang nyaho salatna kos kumaha minta ijazah ulah lantaran ieu mah aya kaitanana jeung thariqah salat ieu mah. Lamun nu mingpinna ahli thariqah urang diajak masalah, tapi lamun lain ahli thariqah ulah anu jelas mah ulah milu bae geus. Geus aya di perumahan-perumahan, di lembur-lembur ulah bid'ah salat tos kieu. Ulah geus ulah bae geus pokona. Tuh. Mun ngadoa Kuriung geus disebarkeun teangan ta fotokopina ditenden di mana. Allahumma ya syadidal gawiyya ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munaimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya bisairil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm yanzilu fihi ya kafi fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di mana karah eta fotokopina keueunya asana kabeulem meureun geus poho bae poho boro-boro ditalar ngeundeuna ge poho eta geus moal fotokopi deui moal lah pokona ngajak supaya diinget-inget lembaran nu baheula. Aya mah cenah kiai di lepitan kitab-kitab mana meureun sarua bae eta jeung kabeulem. Ngan aya nu paling mudah bagi masyarakat awam ieu menta cai ka ustad, ka santri, ka kiai nu nyieun salalin. Bismillahirrahmanirrahim. 8 salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muslimin. Salamun ala Ibrahim inna kadzalika najzil muslimin. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muslimin. Salamun ala Ilyas inna kadzalika najzil muslimin. Salamun alaikum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin
Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salamun ya hatta matla'il fajr. Nah, ditulis ngan make azimah ayat bahasa merek-merek najang menangkal belia, tulis di luhur atau di sagedengnya ke kertas atau kana piring caya nuloba kasumurkeun kagentongkeun ke tempat-tempat paranti nginum memeh urang ka mana-mana, ke kantor, ke pasar atau ke pabrik memeh nanaon nginum cai eta heula. Beres nginum cai eta upak 5 segede kieu. Moal nyeri beuteung insyaallah. Kacida eueuh upat uduk bae. Eueuh cenah uduk ke ketan. Baheula urang sok yeun dupi teh dijieun tina daun awi dimonyongkeun jadi 3 ngaranna dupi. Dupi ngaranna lain bacang mah tah mah lain deui kahayang sia tah mah. Dupi. Ngaranna dupi bisa wali mah dupi teh dufi'al baliyah. Ngan di ngaranan dupi nona eta kos bacangan nama gepeng. Oh, bener tuh nya nu kos kitu ngaran dupi ngarana eta teh bahasa wali geus dufi'al baliyah. Minum ngadahar dupi 10 mantep. Tah kitu ya geus kabelah dia dupi kos eta bae kos kupat dina bulan Ramadan dina Ramadan beki eueuh deres mun diganti ku roti mah jan teu deui tungtung kupat eueuh roti eueuh ge dupi teh ya pir eueuh wari ya eueuh masalah diganti ku baca diganti ku kupat. Tah etalah dina rebo isu geus urang mah teu kudu ngayakeun salat lantaran eueuh ijazah anu ngaijazahan eueuh urang mah cukup bae menta cai atau nyieun sorang. Jangan kiai kula momal make cai eta kopi bae kopi bae. Nanggalkeun dina bulan Maulid hisab qat'i sulamunairen Jumat. Nanggalkeunana poe Jumat. Tah eta Jumat urang tanggal 1. Jadi berarti malam 12 na malam Salasa, Jumat, Sabtu, Minggu, 10, Senin, Salasa, malam 12. Baheula mah bulan Maulud teh mandian keris, peso, batu, gelang bahar di pandian. Urang mah ulah nu kos kitu ku ari jages ngaji. Urang mah kuari mandian awak urang bae. Pandian hate urang ku ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang, ngamulyakeun Kangjeng Nabi urang, lobakeunlah maca sholawat, lobakeunlah sedekah, niat ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajeuna deuk puasa, mun deuk puasa datang ka tanggal 12 karak buka. Aduh cenah kiai, sia mah sali bere puasa ge waduh hade ieu. Waduh cenah patali jeung ka sawah, patali jeung ka kantor, patali jeung ka pabrik, ka warung, ka pasar jeung sajabana. Eueuh teu waduh iraha meureun nemahna.
Nah, lamun teu kuat 12 bae 7 bae ganjil. 7 ge cenah teu kuat 5. 5 ge asana teu kuat ke 3. 3 ge asana teu kuat sia mah kudu diketrok. We hayuna teh tah lamun deuk minimal akhir bulan hiji awal bulan hiji. Akhir bulanna urang engke poe Kemis, awal bulan Maulidna poe Jumat. Nah eta mah geus afdol jasa. Poe Kemis urang puasa akhir bulan sapoe, poe Jumat ke puasa urang awal bulan. Ke akhir bulan hareup ge kitu keneh. Akhir bulan Mulud hiji, awal bulan Silih Mulud hiji. Di 2 poe. Komo ditambahan ku pertengahan bulan tanggal 14 15 2 poe. Jadi 22 awal, tengah, akhir. Tah sakadar nyaritakeun tina sekian manusia nu aya di dieu wallahu a'lam. Nu bakal ngalaksanakeunana geus boga 10 ge bagus. Tina 1000 10 geus alhamdulillah tadi. Ayeuna mah sekadar informasi bahwa tanggal hiji Maulidna adalah poe Jumat. Tinggal minggu kedua donatur Maulid ieu kemenang sabaraha teu boga harepan hoyong gede, teu boga ieu mah urang tanda na hungkul bahwa urang cinta ka para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sauti diatun dina jinayat teh aya 2 hiji kisos kadua diat. Beres caritakeun kisos maehan paehan deui. Urusan hadke ditukar. Wari keur nyaritakeun diat. Lamun aya jelema ngarusak suara ayeul biwirna mah jeung letahna tetep aya jeung utuh ngan suara nu eueuh. Cara ngaleungitkeun suara teh berarti nyaho sasaran nu ka suara urat sarafna. Wa imal letana ditarik kunyana atau urat sarafna digebuk sehingga hasil penganiayaan seseorang terhadap batur Zaid misalna nganiaya Ki Umar jadi eueuh soraan tah ieu suara dirusak kena sangsina bayar diat 5 onta. Suara teh di manusia sangat dibutuhkeun. Lain jang kitu manggung lain cara oma iraha. Lain jang manggung model kos gitu lain. Emang kiai cenah eta nyanyi haram tentu ulah nanyakeun haram jah henteu sia jah osok. Henteu mah deuk nanya bae nyanyi haram apa henteu. Nyanyi nama aya nu haram aya nu henteu. Nyanyi teh syairan. Namun dina ilmu alatna parabot ilmu arud ngaran aya bahar. Mustafilun musafilun 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 pailun musafilun pailun musafilun pailun musafilun pailun tapailun mutapailun tapailun. Nah tah ya bahar dek maka bahar naon teu nu kaluar nyanyian ti bahar teu nu kaluar
nyanyian Oma Irama mah duremi pasolasidu dududu eta lamun nyanyikan perang halal dinyanyikanlah perang Uhud, perang Badar, dinyanyikanlah berbagai kejadian perang-perang, proklamasi orang nyanyikan, itu masalah. Nyanyi kus kitu teh supaya menggugah hati ingat kana sejarah. Nyanyikan para syuhada-syuhada hegai. Pujian-pujian ka Kangjeng Nabi ka para wali pek bae nyanyi kos kitu mah urang eta tah berjanji emang lain nyanyi ngaranna syairan bahasa Arab mun bahasa urangna nyanyi mun bahasa Karawang ngawi eta keneh wapi lugati Karawang ngawi wapi lugati Jakarta nyanyi wapi lugati Arab syairun sarua gitu-gitu ke ngawi. Assalamu alayka zainal anbiya ya salamu alayk salamu alayka asqalasya ya salamu alayk salamu alayka min rabbis sama assalamu alaik eta ngawih mana takos gitu jadi Tangerang lain gitu Tangerang assalamu alaika zainal anbiya'i takrung Tangerang tuh takos gitu make terbang mangga bae ala Jakarta para habaib ngan ulah aya kecrekan kecrek nu haram terbang nanti itu masalah jadi nu kuari teh nu sok dinyanyi-nyanyikeun teh make terbang naon garang-garana tuh siapa sok neuleuh boga boa barawis eta aya ketrekan haram cenah ieu jadi pimpin ku Habib degungkeun Habibna pantaukeun takah ulu pantaukeun Habib tinggal Habib haram terbang nanti mentak Jakarta baheula dipimpin ku Habib Usman istimewa makanya nama marhaba marhaba ya nurul aini marhaba marhaban jaddal Husain eta teh lain lagam kuari baheula eta teh coba ge di kebon jeruk Jakarta kos kari itu marhaban kos kari itu marhaban lain kakara kuari teh marhaba kos kitu teh mah dihudangkeun deui eta nang Habib Usman baheula marhaba marhaba ya nurul aini marhaba ngan make ieu mun teu make teu ngeunah marhaba marhaba ya nurul aini tahun baruan nya nah eta tiba heula ta marhaba kula keur leutik diajak ka kebun jeruk baheula leutik keneh keur sakola SD kelas 2 meureun loba santri di dieu teutingna aya anu motong rambut milu ngadengikeun kos kitu marhaba datang ka kuari teh teu poho-poho aju reup eueuh timbul di kuari eta teh nang Habib Usman make rabana disebutna rabana teh terbangan di bahasa kerenkeun rabana teh pangeran ingsun sadaya rabana tah ulah make kecrek geus make kecrek salah cenah ieu mah make gitar haram kieu leutik gitarna je tolol bareng abang leutik teh haram incuna cenah ieu mah nu haram kan gede nu Oma Irama haram Oma Irama sok ngadalil bae cenah kal Sunan Kalijaga ge make gamelan tuturkeun ku sia Sunan Kalijaga pernah dibayar teu Sunan Kalijaga pantaukeun huluna nya nama teu pernah dibayar
jeung deui nya nama bener-bener keur saat eta resep kada gamelan model kos kitu nuturkeun arus manusia sanggeus resep Islam tenteng bung dibayar kuari coba ge ondang ku sia teu dibayar datang ka mengsretan sih mau datang moal kajeng lu kumaha gitu jadi geus jauh. Sunan Kalijaga mah berjuang naon nu aya dikaluarkeun jeung berjuang ari kuari mah teu dibayar komo kurang bayaran atuh teh ya cak omah teh mah lain kula wae cenah kiai ge kitu kiai nu sok ceramah ge ulah seueur atuh sieulan aya di jelema ge dibayar kos kitu. Iya garusak sora ieu bae carita garusak sora. Dipentingkeun suara. Jangan jang jaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hadis-hadis Kangjeng Nabi, jang nyampaikeun amanah-amanah. Belah dituna Kangjeng Nabi marisalah, belah dieuna amanah-amanah ti Kangjeng Nabi, nyampaikeun hasil daripada wahyu Allah. Dikemaslah ku para ulama jadi madhab ijma ulama sampaikan Riyad buktina takrib buktina sapinah buktina yeunu kurang kuari keur dibaca Minhajul Qawim ngawujud seperti kieu lamun eueuh sora deuk kumaha nyampaikeun. Nah ieu suara teh dipentingkeun malah Tuan Syabdul Qadir bas suarana teh gede nu ngaleuwihan agem nu ngaleuwihan sehingga teu kudu make sapeker ge Tuan Syabdul Qadir mah jelema 10 20 30 ribu ge masih kadenge keneh 100 ribu kadenge keneh. Iyalah karomah daripada wali Allah. Encan sabaraha atawa mah jelema aya di dinya aya Sidina Umar. Sidina Umar mah kapan askarna keur diaman nyanana di Madinah. Cak Sidina Umar al-Jabal al-Jabal al-Jabal. Eta pan sahabat keur caricing kaget ieu mah suara Sidina Umar. Teu micen ceulis suara Sidina Umar. Suara Sidina Umarna di Madinah, sahabatna di antara deket Yaman kadenge. Coba eta, wah cenah kuari ge bisa kiai, kumaha make bebe, tangkorak sia meureunana. Tuh, eta kan kuara suarana kadenge, masya Allah. Eta mah langsung ai urang mah kadedengekeun. Aku cinta padamu. Geus saminggu 2 minggu kadedengekeun we teh suara bebene teh aku cinta padamu. Sakitu berbisik doang ge. Aduh kadedengekeun. Aku cinta padamu. Keur salat ge ka bawa. Nah ye suara dirusak dia bain batala mau harga lisanin lamun rusak beserta suara robah-robah naletah di samping suara oge letahna rusak teu bisa robah sehingga fajazani taqdi wa tardid teu mampuheun letah naktekeun nardidkeun teu mampuheun ngucapkeun bahasa-bahasa huruf hijaiyah tah eta jadi sangsina 2 hiji diat suara kedua diat lisan padiatan. Masya Allah mahal deswakila diat cek sakol mah hiji diat baik nu jelas 2 sebab kil madha'if wakila litamriyum
nu mantak tamrid hartina tamrid teh nuduhkeun kana gering berarti dhaif lemah sebab kil teh kudu dikanyakeun qailna saha qailna apa jelema nu bisa dipercaya apa nu teu percaya kepercayaanna sabaraha persen geus we kil malit tamrid dhaif geus kaul anu kuatna mu'tamadna dua dia wa fi zauqi diyatun rusak rasa hijiniat kuarima letah nu dirusak ditarik atawa dibebek atawa kumaha bae carana sehingga hilang rasa teu boga rasa beletah teh maha kawasa Allah kuleta hiji urang teh bisa ngarasaan segala rupa dadamelan Gusti yudraku bihi halawatun bisa kapanggih katim karasa amis kuleta humudatun hasim bisa karasa miraratun pahit bisa karasa muluhatun asin bisa karasa muzubatun tawar bisa karasa nah kuari letah teu bisa ngarasa dibere madunya nama teu karasa dibere panas jeung tiis ge teu karasa dibere asem ge teu karasa apa asem apa amis dibere jadam pahit atawa jajamun nu pahit ge teu karasa kitu kene uya dan lain sebagainya teu karasa nah ieu rusak berarti letahna lima rupa halawah umudoh maroro muluhah uzubah inu paling vital dina letah sakitu lima geus kuari dirusak letah teh maka kadar karusakanana kudu diperiksa melalui ahlil khubroh dokter atawa di lembur nu bisa nganyahokeun tentang kadar letah suatu wazang diatna dibagi alaihinna karena lima nu tadi khamsah teh halawah umudoh miroroh muluhah muzubah geus fa inna qasa fa hukumatu ai rasa ma aya ngan kurang teu diat sekedar hukumah ai rasa mah aya mun dibere madu aya karasa ngan henteu normal rasa amisna berkurang doang kitu kene mun dibere asem karasa haseumna mah ngan henteu 100% rasa haseumna kurang gitu kene pahit gitu kene asin gitu kene tawar nah ieu kekurangan rasa nu aya di letah kudu dikanyahokeun heula melalui ahlina dokter geus dokter engke mendeteksi sejauh mana rasana ieu kekuranganana sabaraha geus engke kekurangan etalah bakal kudu dibayar ku hukuman wa tajibu diatu fil mudgi jeung wajib bayar diat dina ngurangan mamahan teh gayeman gayem ngagayem jadi gayemanana teh kurang normal ieu ge sarua bae diat gagayem teh ngagayem tah golibna galibna kaprahna nu handap ieu nu robah-robah ieu galib ya eta ngaranna ngagayem ngan aya nu goer galib buaya mah nya nama lain anu handap nu luhur nya nama buaya mah nu berobahna nu luhur nah ieu hiji binatang anu dibedakeun ku Gusti Allah tina sakumaha kaprahna. Kaye
urang mamahanana gayemanana lantaran dirusak ku hiji jelema. Umar dirusak ku Ki Zaid, ieu daya mamahna daya gayemna urang bayar diat. Komo leungit mah kitu kene wa kuatim nain Ki Zaid gelut jeung Ki Umar lantaran Ki Zaid leuwih hebat permainan bela dirina. Ki Umar ditikem diasupkeun kana kelek tonggongna ku Ki Zaid dihajar jeger bae. Walikatna dihajar jeger bae. Lumpuhlah Ki Umar teu daya teu upaya, dibawalah ka tukang urut lantaran ieu tonggong sababaraha kali dihajar ku Ki Zaid. Hasil urutanana alhamdulillah cager ngan nurusak ieu adalah ngaluarkeun cai manina. Pan ngaluarkeun cai mani teh kumaha tonggongna cangkeng. Lamun tulang eta rapi mulus, nah ieu cai mani bisa 1 meter asup. Sia seuri heran aing mah. Kurang normal 1/2 meter. Lamun anu geus teu pati normal mah tah eta teh ngan saukur ngalih doang. Celok boga anak tanu ngalih doang. Tah eta lamun ngalih doang tah tadina mah normal tapi barang tas gelut jeung Ki Zaid ieu dihajar tonggongna walikatna cangkengna ari normal mah normal ari lempang mah bisa ngan nuka ganggu rusak kekuatan ngaluarkeun cai mani tetep wajib dia sebab waduh atuh eta mah pan pohara panen nikmatud dunya salasah hiji naumun dua kublatun tilu malu bejakeun nu kateu eta kalimatan dunya cak Ibnu Ruslan tilu hiji sare kanikmatan dunya lamun geus teu bisa sare geus moal nikmat hirup kajen kukubahan. Mantak ngahajat tahun baruan neangan tempat sare ka puncak booking villa hotel dan lain sebagainya ke Bali ngandek molor doang elek ku tukang beca mah kahujanan di jero beca kerek jangan duit teu boga sewa eueuh boga ge duit kawari ieu 150.000 pake main gaple nya ngagoler we di beca hujan geledek sing jeleger nya kerek we eleh SBY mah bisa alin SBY mah kos gitu cek SBY gitu bisa kos gitunya nage moal bisa cara aing geus pas sia-sia bae tuh ngenu jelas eleh kudu leutik sebenarnya urang mah di mana bae jadi ku jadilah di mana bae keur ngaji geus nikmat jasa geus ku blon-blon eta mah geus jelema gede weze deke teh tah ieu kaganggu soal kaluar cai mani tah eta teh diat hiji sare kanikmatan dunia kadua kublah katilu idkhaluz zakar ngasupkeun eta lah pokona mah tapi lamun geus ngalih cai manina geus moal aya kanikmatan moal aya kangeunahan tah nu mantap ketika dirusak bayar dia ndek naon nu dicaritakeun deui ku ari jadi geus teu kudu nyieun kitab deui teu kudu ngaijtihad teu kudu geus aya kabeh dina kitab tinggal macaan doang. Eueuh nu kaliwat jak kuari mah urang teangan di mazhabul arba'ah
Coba belian kitabna mazhab Syafi'i sabaraha sabaraha bacaan kitabna. Mazhab Hanafi sabaraha kitabna mazhab Hambali. Ayo mazhab Maliki ayo coba. Aya coba nu can kabahas moal aya. Moal aya nu can kabahas. Tapi geus kabahas. Masyaallah. Mantap kita nu ngabidah-bidah maca sholawat ka Kangjeng Nabi bidah cenah ngadoakeun ka Kangjeng Al-Fatihah bidah tah mah Kangjeng Nabi mah teu kudu doakeun jaga semulanya geus mulya soekeun sungutna sia karak jawab ku urang nya jadi urang eleh kitu bisa ngajawaban nya geus soek Muhammadiyah Persis teu ngaji sama kos kitu. Ngaji waktu, oh masya Allah. Nyana dengan dalil Kanjeng Nabi bagus mulia diciptakan ku Gusti Allah mulia tak perlu didoakan. Tak perlu baca salawat ka Kanjeng Nabi. Salawat dipandu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil wajib. Paneta teh doa ngaranna. Allahumma sholli sholatan kamilah ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atawa la hadratin Nabi Al-Fatihah eta teh cek Muhammadiyah cek Persis bidah. Ade sia. Ade celisia ade diuk sia di dia diuk. Kitu bae heulaan saha Kangjeng Nabi jeung Baitullah kitu bae. Kangjeng Nabi mah belah dieu Baitullah mah meunang kang malaikat Jibril alaihissalam ka Kangjeng Nabi Adam tak batu ka belah dieuna ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Terus ka dieuna ku urang dititah atas dasar syarat Kangjeng Nabi urang. Pan Allah nitah ngadoa asal urang deuleuk ka Baitullah baca doana ti Kangjeng Nabi titah ti Allah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa atamarahu. Coba deh kumaha ya tuh. Eta penting Gusti Allah. Allahumma zid Gusti muga nambahan hadzal baita ka Baitullah tasrifan wa taziman wa takriman, tambahan agung, tambahan mulia, tambahan bagus. Wazid man syarrafahu Gusti muga nambahan Gusti kana kabagusan jelema anu haji nu umroh. Apal eta Baitullah bae kudu ku Allah dititah ngadoa urang deuleu Baitullah. Allahumma zid hadzal baita. Emang Baitullah teu mulia kan mulia. Kamuliaanna geus tandingna aja eta mah aya dina Quran. Aya dina Quran haji menang malaikat Jibril terus ke Kangjeng Nabi Adam terus dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka kuai mulyana pohara jasa dititah ku Allah. Allahumma zid hadzal baita ka Baitullah bae titah ngadoa ka dieu hulu sia ka dieu sia pantaukeun ja kuai geus ente mah kuari lamun ka pagi jeung Muhammadiyah ngabidah-bidah maca selawat ka Kangjeng Nabi ulah dijawab pantaukeun bae tungtung nama jawaban eueuh gelut bae urang sia mantogeun aing sia ngabidah-bidah atuh jawab tadi itu bae ka Uci aing mah mantogeun aing pan sia mah nyedekeun ka aing teu beres emang murid tebal bener kabeh eta doa ka Baitullah bae dititah atuh Kanjeng Nabi ge kapan maraca sholawat badai ja Allah nitah ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Abdi kudu kumaha maca sholawat ka Tuhan cak sahabat gol. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ta eta ta nemen ti Kangjeng pareta doa. Allahumma sholli ya Allah sholli moga ngawuhi rahmat Gusti Allah Muhammad. Doa ti Kangjeng Nabi. Kuari ngabidah-bidah maca selawat. Geus teh lagi pantogeun. Boleh hese-hese lah. Ulah dijawab ulah. Emang konon teu bisa ngajawab. Mending pantogeun bae. Eta segala al-Fatihah hadratin Nabiul Mustafa al-Fatihah. Apan eta teh maksudna minta supaya
dibacakeun Fatihah Kangjeng Nabi tambah mulia, taroki ngaranna, geus mulia supaya mulia, geus mulia tambah mulia. Fatihahan ku urang, ja Fatihah teh wahyu. We cenah geus mulia, pan Baitullah ge mulia didoakeun. Geus kumaha coba nyana hayo. Ai mantek teu ngaji, tah hese teh jeung nu teu ngaji mending dipantogeun. Rese. Tah mantek alhamdulillah ye kuari loba Muhammadiyah ngaraji ka dieu. Berubah cenah, waduh, ninggalkeun ka Muhammadiyah. Muhammadiyah teh organisasi. Kuari asup ka mana? Ka NU. Barang NU ngacak henteu ka NU. Muhammadiyah henteu, NU henteu. Geus cenah organisasi Al Istiqlaliyah bae sageuna. Itu balik organisasi Istiqlaliyah mah ngaji sia ai daek los teh daek los. Ngajina deuk di majelis los, deuk di handapeun tangkal Ambon los. Deuk wau los jeung kiai na jeung teu wau los. Geus atuh kitukeun mah imam malu atuh lu masih bae. Geus sakitu titik beres geus. Lah geus aing mah cenah malu ribet. Geus atuh ribet. Ya eta ieu keur carita eueuh nu can kabahas ja geus kabahas kabeh. Jumlah sholawat teh sabaraha kiai? Jumlahna mun ente hayang nyaho 4444 sholawat. Jumlahna sakitu. Muntak lamun urang deuk ijazah ente mah kan bisa nangan hiji doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad eta doang. Paling jeung salat Ibrahimiyah faradi salat fil alamin innaka Hamidum Majid eta ge sabulan bete salat poho deui. Adalah ieu ngan kudu diijazahkeun teu meunang sambarangan bangsa huzab hizib ijazah sholawat ge ijazah abeh puguh guru urangna tah eta kuari main baca-baca bae naik angkot di Jakarta aya nu jualan doa naik bus di Jakarta aya nu jualan doa-doa dibeli, aya nu jualan paririmbon dibeli, mujarobat dibeli, baca datang kai muai bab mahbubah ieu. Waduh, aya jahe supaya daekeun ka aing. Waing dibacaan ieu kajian kumaha teh guru deui. Watuh dibaca bae kunyana. Mudah-mudahan nyana puyang ujianna. Dibaca saminggu sesuai jeung aturan nu aya dina buku nang meuli di kitu bis kota. Ya menang saminggu bener puyeng nyana nu puyeng itu udah mantan naon atuh kudu guru lah lamun urang deuk urang diri emang henteu hese atuh hese sangaran situ ngaranna sarwiti sar berarti sin sabaraha naktu wow sabaraha nu sukun ulah sar ro mah paeh kudu dikubur teh mah nah ieu sabaraha jumlahkeun kuari bagikeun kuat kana lamun gede bagi kana 12 geus gari bagi kana kitu 30 masih kana nyesa bagi kana 7 sesana sabaraha mun hiji mun dua mun tilu mun hiji berarti ngamimitian apa minggu mun dua pas Senin mun tilu poe Salasa mun opat Parebo ngamimitiana aju dina Parebo eta malaikat saha teh nu gageugeuh dunia ye emang kumaha kitu mun Jumat malaikat saha nu jadi raja di poe Jumat mun Kemis mun Salasa mun Rebo teu sambarangan urang teh pamit heula ka malaikat nu aya dina poe eta jeung nu mantek aing teh jadi dukun teh mun diteruskeun mah atuh ulah sawirid-wirid da bae urangna ujung-ujungna anu puyeng geus malaikat saha nu ngageugeuh poe eta ituna hasil da teh jemna kudu jam sabaraha geus ngawirid pelet-teleun kudu ti jam 12 peuting bae sesuai jeung aturanana aya nu kudu jam 12 beurang diwiridna wirid goeng jam 12 aing ulah diganggu deuk ngawirid pelet jam 12 teu bukana cabe beureum sok boga dek kieu 7 ujianna tas buka
maksudnya supaya nyana lalaeun abah ingetin ke urang aya teh guru mapan urang bae tinggal bareureum beungeut lah tau pagan orang Cisoka tuh nah iya ngarusak kekuatan keluar cai mani ye sarua diat wa kuati abali kitu keneh kekuatan meteng aya awewe ribut atau dianiaya ku hiji jelema sehingga kekuatan hamilna jadi rusak tak ieu kena sanksi diat mantap kuari mah bidan ngarusak peranakan wanita gas dirusak bae geus kudu bayar diat anak teu bayar diat di akhirat ditegor ku Gusti Allah buatan aing kudu dirusak ku sia urusan anda sapira urusan hawa nafsu tamah yang boga anak teh 2 atau 3 ican peranakanana ieu ngarusak peranakan tengetkeun tah kuari diat boro-boro digunting atau boro-boro ditalian sangkilang dianiaya doang ge datang ka rusak peranakanana sehingga teu bisa hamil diat ieu komo eta mah digunting steril guys tinggal tunggu di akhirat bae eta mah bidan geus pokona mah nyaho dikerebekeun bae di neraka kecuali lamun aya panyakit ieu mah awewe geus teu kuateun ieu ngaheujeun asana lamun diteruskeun cilaka kana awak ya neru tak ieu mah mendingan dipikeun bae neuleuk kondisi awewena ulah diaya-ayakeun sesuai jeung faktana lamun sesuai jeung fakta mesti dipikeun tapi lamun diada-adakan gerapae mantap wallahu alam bidan kuari di akhirat satu sisi nulungan satu sisi menganiaya nggak bisa ngomong kumaha di akhir zaman kuari satu sisi dibutuhkan ku jelema satu sisi nyana saat dibutuhkan menganiaya tepuguh tekaruh normal pilahireunana nyana nyen rujukan harus disesar sebab lamun normal paling 1-2 juta rupiah tetapi lamun sesar iya mesti 15 juta atau minimal 10-7 juta nyana kabagian lamun didituna rujukanana 9 juta atau 7 juta nyana 1 juta lamun 15 juta nyana 2 juta hanya untuk mendapatkan etak lah teraniaya seorang wanita aja bermasalah guys di dunia aja memang seperti kos kitu tapi di akhirat engke bakal diadili di Rabbul Jalil can anggeus di dunia Gusti cak anu ngalahirkeun abdi teh ieu teh ciptaan Gusti ketika abdi deuk ngalahirkeun abdi disingsieunan kudu disesar bae hati kecil abdi mah teu hayang hiji abdi mah keluarga kecil teu boga duit nomor kedua jatuh sabenerna mah atuh abdi teh hayang normal bae tetapi keberadaan di rumah sakit seperti eta nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi bade nuntut ayeuna saha bidana etik bidana panggil bidana etik ayo sia ayo keur carita can aranggeus di dunia kayak dianggeuskeun di Rabbul Jalil gila kuari makin zolim orang nyaritakan pemerintah zolim geus biasa artina zolim tengurusan rakyat buktina jalan ambalaya tadi urusan sarana pendidikan tadi urusan geus kadituna mengaco lah geus loba nu teu diurusan eta pemerintah kazolimanana dikira ngurusan rakyat ketika jana yang dipilih pohara jasa ka rakyat tetapi rakyat ngarasa teu aman eta keur cerita pemerintah nu mana bae ge DPR ngan ngabual-bual bae ngomongna mana pibuktieuneuna hasil rancangan DPR na anu ngangeunahkeun ka rakyat jateu aya geuninganan eta geus zolim lah luar biasa kiai mun teu diondang mun teu dibayar teu daek deui eta kiai zolim 3 kali zolim dakwah si kos kitu
ayeuna ijazahna kono mah yang dibarinya na anu mere masalah tuh mah kos kitu mah asal ulang letek bae letik letek teu beres sama kos itu mah. Nah kuari ieu bidan dokter henteu kumaha teu zalimna berarti kuari geus karasa ku urang kazaliman teh dimimiti pemerintah datang ke kiaina datang ka bidan dokterna ieu urang satu sisi butuh satu sisi mah seperti eta lah walaupun teu kabeh aya keneh hiji dua mah bidan anu masyaallah nangis hati kecil mah sehingga keluar nangis hati kecil mah sehingga nyana memperbaiki aya keneh bidan nu rapi dokter nu rapi aya dokter anu keluar di rumah sakit gedembong kurang itu lantaran aya intimidasi di atasan harus begini-begini aturan-aturan di rumah sakit eta nah ternyata eta teh aturan-aturan anu zalim keluar loba dokter anu kan masih kene apik anu kene bagus tetapi eta hanya seberapa persen geus mayoritas sama 90% mah seperti gitu 1% anu rada deureus doang lihabi jimain ngalengitkeun jima mun lalaki datang ke tehudang boboganana waduh cilaka mun awewe meureunanan gitu disempog sabelah atawa liangna jadi kaganggu ngageser teteh ku dipeupuh anu tarik luar biasa ku hiji jelema sehingga tulang ngageser jadi ke tengah jang nembus ih jama kumaha sih beukeun ngaji jing kumaha tuh leungit tah ieu mun lalaki geus teu bisa hudang jadi peluk mun awewe jadi kageser tulang pongpet tah ieu sarua bae dia aya awewe geulis geus bisa tanding geus Isabella lah ieu mah geus geulis jasa ieu mah geulis jasa ngan pongpet moal daek sia kajen ngomong kajen teh nu hideung tapi normal geulis pongpet jang naon emang cukup kudu geulis doang teu bisa kitu kele aya lalaki kasep gagah sugi tapi bobogaanana teu hudang awewe mana nu daekeun moal sakitu kasepna sugih gagah kawin jeung awewe paling saminggu awewena tumuringis bae geus lah abdi mah cerai bae tolak bae emang kunaon disu kasepna teu butuh kasep eta sakitu gagahna gagah ge kadeuleur doang jerona marorongsokan tapi saya tadi dibutuhkan nah mantap ketika dileungitkeun daya jima nah ye kena sanksi wa fi dhaiha nah ngaleungitkeun kaparawanan wallahu a'lam.